Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dina danget ayeuna sasakala nu bade dipedar nyaeta cadas pangeran. Saupama ti Sumedang reka Bandung memeh nepi ka Tanjung Sari tangtu ngiwal tanjakan anu kacida panjangna nyaeta tanjakan cadas pangeran. Nu matak eta tanjakan disebut kitu rada panjang sajarahna, matak supaya tetela leuwih hade ku urang dikenyahokeun. Kumaha dilebah dinya kaayaan ayeuna baheula jeung baheulana pisan. Dina waktu ieu carita kaayaan lebah dinya geus kacida bedana jeung baheula. Lantaran jalan baheula mah tonggoheun jalan ayeuna geus teu dipake. Tina sabab nanjakna netek teuing. Ayeuna mah najan nanjak keneh oge beunang diliwatan mobil, tur sisina make gili-gili beton teu matak tinggis diguling kana jurang Cipeles anu sakitu gurawesna. Baheula mah dina jalan heubeul teh taya petana beunang diliwatan mobil. Kira-kira dina tahun 1800-an waktu tacan aya mobil di Pulau Jawa, lolobana nu ngaliwat ka dinya teh kaleumpang bae. Mimiti tanjakan netek di lebah pamucatan. Nu ngarakit ieu buku rada mindeng ngaliwat ka pamuncatan zaman harita. Biasana ini ti daya Sumedang subuh-subuh. Ari nepi ka pamuncatan kahar teh eureun. Kudana sina ngareureuh, nu tarumpakna sok tarurun, sasarap heula, boh muka bebekelan, boh barang beli di warung. Initna deui tidinya kahar teh sok didayung. Nyaeta disorong ku dua jelema, pangdayungna kenca katuhu dipake nahan kikiping, supaya rada kateueul. Jadi matak rada hampang karasana ku kuda sajaro ngageder nari kahar bari luut laet kesan. Lamun engke geus meakeun tanjakan, kahar teh eureun deui. Dayungna dilaanan, nu ngadayung diburuhan, saketip saurangna. Biasana maranehna sok ngadaraguan kahar nu ti Bandung rek ka Sumedang. Sebab mudun ge kudu didayung, sangkan kikiping rada katahan dihareup, jadi kuda teu asa disurungkeun ku kahar. Ari nepi ka pamucatan kakara dayung teh dilaan tar nepi dipucat, supaya kahar bisa digorolongkeun deui. Tur kudana bisa lompat sakarepna. Ku carita nu geus disebut di luhur ge urang geus bisa ngajawab naon sababna nu matak lembur di belah dinya di ngaranan pamucatan teh. Ari kareta pangagung komo kahar pos tara didayung ku jalema cara kahar nu teu sakumaha beratna. Eta mah di pamucatan kuda teh sok diganti ku munding. Nyaeta nu leuwih bedas tur leuwih bisa nanjak mudun. Tadi ditonggo ditungtung tanjakan teh sabot kahar eureun lamun urang ngareret ka sisi jalan dina cadas nu ngaguntawing tangtu awas kana marmer nu ditaplokeun di dinya sarta dituliskeun kieu. Dibubuka dina tahun 1811 jasa Pangeran Kusumadinata jeung Raden Demang Mangkupraja. Dipigawe ti 20 genep November nepi ka 12 Maret. Teu kudu dijuju deui, eta marmer jadi katerangan naon sababna nu matak eta tanjakan ditelahkeun cadas pangeran. Nyaeta pangimut-ngimut ka Kanjeng Pangeran Kusumadinata. Nu gede jasana teh. Ari panjangna carita sakumaha nu ditulis di handap ieu. Di zaman baheula pisan antara Sumedang Bandung geus aya jalan. Nepi jalan leutik bae, henteu beunang disorong ku kahar. Lajen aya tutumpakan jabat ti kudengan ukur tandu atawa joli. Waktu Tuan Besar Dendels marentah muka jalan pos ti anyar ka Banyuwangi, cadas pangeran kudu dibobok. Najan cadas sakitu teu asna oge kudu dibongkar. Kudu diratakeun sangkan beunang diliwatan ku kahar pos. Zaman harita tak aya lembur nu deket-deket ka dinya, lantaran sapanjang jalan ngan cadas bae. Taya tanah pikeboneun sumawona pisawaheun, da teu aya caina. Aya oge walungan Cipeles teh, caina teh lain unggah-unggahkeuneun. Dina sakitu handapna sasat aya di siku gunung. Ari eta Tuan Besar kacida pisan kerasna tur barangasan. Malah neulah Jenderal Mas Galak, asal dina Mas Rekalek. Reh anjeunna kungsi menang pangkat Marskalk di tanah Parsman. Para bupati wewengkonna kasorang ku jalan pos anu disebut di luhur geus diparentah kudu ngeprik rahayatna migawe eta jalan. Bari diancam ku hukum mun teu anggeus dina waktuna dironda ku Tuan Besar. Kanjeng Pangeran Kusumadinata geus nimbalan abdi-abdi nu jarauh. Bubuara kalebah cadas pangeran, satangtung migawe jalan. Ku anjeunna kauninga yen eta pagawean teh kabina-bina beratna, wantuning cadas teuas, ari parabot ngan ukur pacul jeung lingis turug-turug hese dahareun hese inumeun.
katambah loba maung. Henteu kurang nu maot ditekuk maung. Aya oge nu maot anglayeuskeun atawa lantaran gering teu diubaran. Najan kitu Kanjeng Pangeran teu iasa majar kumaha, da kumaula teh. Abdi-abdi nu dikeri dirinya teh di lemburna ninggalkeun anak pamajikan jeung ninggalkeun pakaya. Sawareh mah sawahna nepi ka gamblung, henteu kagarap. Cinekna muka jalan teh meubet meulit nyesahkeun ka sararea. Kanjeng Pangeran ku anjeun saponggawa remen kapaksa kulem di leuweung. Waktu ngaronda bari jeung ngagumbirakeun abdi-abdina. Kocap dina hiji poe Kanjeng Pangeran diiring ku patihna Rajen Dameng Mangku Praja katut priayi nu sejen. Geus sayagi baris nampi Jenderal Mas Galak alias Jenderal Guntur nu ngresahkeun ngaronda ka dinya. Ti kajauhan keneh Tuan Besar geus kaciri manutna. Rehing jalan teu acan ngabungbulang, tacan nyomponan ka hoyongna. Sanyana Kanjeng Pangeran geus kenging wartos yen geus rea para priyayi anu geus meunang sendu ti Tuan Besar. Kitu deui tina hal kabesingan Tuan Besar disebut lir Ranggawayang. Urat ngangkang dina tarang, pangrung jelema bedang, ambekna sakulit bawang, sakecap kadua gobang. Eta kabeh Kanjeng Pangeran geus uningaeun, tapi anjeunna teu gimir barang amprok tuluy manggut tanda hormat. Nya di lebah nu aya marmer teh. Tuan Besar nyodorkeun panangan tangan maparinta be. Hade ku Kanjeng Pangeran ditampi ku panangan kiwa. Sabab panangan tangan mah dianggonya pengladian keris nu geus digilirkeun ka payun. Harita teh jep sarerea jempe dirga angkat tincak bae. Carek wiwilanganana ngambekan oge kadenge. Para priyayi Sumedang hatena ratug tir tutunggulan. Mangrisihkeun mangreuwaskeun ku telak Kanjeng Pangeran. Ieu geus teu samar yen sakurang-kurang ge bakal aya gelap seseler. Nyaeta gentra Jenderal Mas Galak da meureun nembe ngaraos aya nu ngunghak. Tuan Besar teras maparin bae. Teras bae merong ka Kanjeng Pangeran. Tungtungna paperong-perong semu hoyong silih jug-jugan jajaten. Kanjeng Pangeran katara dina raraina yen pinuh ku kayakinan niat ngabelaan kebenaran. Anjeunna rumaos geus nanaho. Anjeunna rumaos geus nanohan kawajiban samastina tur kagungan raos wajib ngabelaan rahayatna. Tapi sajaroning kitu anjeunna hoyong mintonkeun kahormatan salirana. Kebenaran Tuan Besar emut keneh dikajat nikahan salira. Anjeunna teu teras bendu lirkeunna ku pileumpeuhan Kanjeng Pangeran. Pok anjeunna bariksa. Regen, naon maksud anjeun nu matak nampanan tabe ku panangan kiwa? Kanjeng Pangeran henteu galider. Jongjon bae mencorong kana pamunteunna Tuan Besar. Pok anjeunna ngawalon. Kanjeng Tuan, jisim kuring sanes rek mungpang kana timbalan, sanes teu gaduh karep digawe satemena. Mung nyuhunkeun timbangan lantaran pada melan jisim kuring langkung abot batan nu sanes. Nanging wereh taya untupan pikengengan pangadilan ti Kanjeng Tuan. Sim kuring hoyong mintonkeun yen ngalangkungan suka maot nandang hukuman tibatan kenging dipaksa ngalampahkeun kalakuan anu teu surup jeung hate. Jisim kuring suka keneh disebat jelema baha, batan dituding maehan rakyat pribadi nu tanpa dosa. Tuan Besar beuki lirih dawuhana. Naon anu jadi keberatan teh cik carioskeun kaulah hayang ngadenge. Para laku pangawulaan dicarioskeun sakumaha banggana nu ngaran eta cadas anu sakitu teasna. Ari parabot ngan ukur pacul jeung linggis katamah lebah dinya teh taya jelema anu matuh. Jadi kapaksa ngadatangkeun nu digawena teu jauh. Cul anak cul pamajikan jeung pakaya. Ku Tuan Besar ka manah yen tetelak kendorna eta pagawean teh lain tina kurang temen kapalana. Tapi lantaran banggana harita keneh anjeunna ngadawuhkeun ajudana supaya ngirimkeun sawatara serdadu golongan seni. Ditambah dibahanan parabot keur nugar eta cadas jeung keur ngancurkeun batu hirup nu kacida pisan teu asna. Kanjeng Pangeran kawidian metakeun jelema saperluna. Ulah nepi ka jadi kabalangsakan asal ngeureuyeuh nepi ka anggeus. Sanggeus nipatkeun paparentah Tuan Besar nyodorkeun deui pananganna. Maparinta be. Ayeuna mah ku Kanjeng Pangeran ditampina ku panangan tengen. Rengkuh sakumaha adat biasa ka pangagung saluhureun. Sapertosna tatabean teras bae Tuan Besar jengkar deui rek ngaronda ka Cirebon. Cah